Aduh. Ji. Capek Ji Bray. Kumaha ngalamat teh geus beres? Ini geus balik deui. Alhamdulillah Ji. Ere orang mah di interview mah naon ge kudu orang dalam lamun teu mah ada rese. Kan kieu HRD na teh ngomong teh lamun misalnya geus asup diwajibkan yang muslim buka kerudung. Ih, aing teh nah kitunya. Kitu kumaha, Bray? Emang anu anehna naon gitu? Malah nanyakeun di mana anehnya heueuh atuh. Urang sebagai umat beragama koma muslim takut teh gara-gara hayang gawe urang kudu muka kerudung kan aurat. Ih, aing maneh Kek. Asa aya anu anehan, Bray. Hari dirinya mun papang sok dicepeng antara. ai papang mah orang sok freestyle jadi tara dicepengan. Tapi minangna dicepengan sih Ji. Kitu kunaon maneh nyebutna kitu? Terus ari anu kitu eta tandana istri atanapi pameget. Mohon tandana eta teh pameget. Terus mun misalkeun dirinya salat sok dibukeun atanapi disarung. Nya lamun salat mah atuh abi mah disarung atuh Ji piraku teh make mukena. Astagfirullahaladzim, Bray. Teu ngarti keneh wae. Terus ari gaweanana dibawa teu, Bray? Henteu atuh Ji. Nya kan piraku teh gara-gara kudu gawe urang kudu muka kerudung. Moal saeutik ge. Aing mah agamis pisan jelema Ji. Astagfirullahaladzim. Sae, Bray tah. Kunaon Ji? Kan dirinya teh lalaki atuh boga siki kani. Emang dirinya sok di kerudung atuh. Aing teh lalaki. Aduh. Bray. Mana maneh? Arek budak HRD bisa kaburu eueuh.